Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui dina program Warta Sunda News. Waktos ieu judul nu diwartakeun ngangkat tema Palestina ngabatalkeun perjanjian Oslo tahun 1885 anu ditandatanganan sareng Israel dinten Kamis sakumaha dilaporkeun kantor berita Anadolu. Israel parantos nyarios yen pamarentah Palestina moal deui matuhan kasepakatan antara aranjeuna, saur Menteri Otoritas Palestina pikeun urusan sipil Hussein Asseh dina hiji wawancara sareng Al Jazeera. Seh oge nyatakeun harepan yen nagara-nagara Arab sareng nagara Islam bakal janten kakuatan anu ngadukung sikep Palestina. Ku pamenta Palestina, Liga Arab bakal ngayakeun rapat luar biasa di tingkat menteri dina kaping 1 Februari pikeun ngabahas rencana perdamaian anu diusulkeun ku Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dinten Salasa, Trump ngaluarkeun inisiatif pikeun ngeureunkeun sengketa Israel Palestina. Dina waktos anu sami, anjeunna oge nyebatkeun Yerusalem salaku ibu kota nu teu kapisah jeung Israel. Dina perjanjian Oslo 1885 tepi kulon kalebet Yerusalem Wetan dibagi 3 bagian, daerah A, B, sareng C. Israel nyegah warga Palestina tinggal laksanakeun proyek konstruksi di daerah C anu aya dina kontrol pamarentah Israel. Daerah C mangrupikeun bumi pikeun 300.000 urang Palestina. Kalolobaan aranjeunna nyaeta urang Baduy Palestina sareng pangangon. Hukum internasional nunjukkeun tepi barat sareng Yerusalem Wetan salaku wilayah anu dijajah sareng nganggap sadaya kagiatan ngawangun padumukan Yahudi di dinya ilegal. Mung sakieu bae waktos ti Warta Sunda News. Mugia aranjeun sadaya tiasa nyaksikeun warta salajengna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.